nah pakai syuri dajengnya na ingat halus ya kritis gitu tah geuning kitu kritis dina alam modern mah heuh tuh nu teu ngarti teh saung nya menang saha pan jadi abdi heuh atuna lain mikir sia teh sumpek pisan sia saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup naon si Edison sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna tuh Edison naon agamana deui geuning dipake ku sia naon eta saana listrik nu dianggap kafir ku sia teh dianggap Yahudi tapi heuh sia teh lain saung niuhan aing dia teh dijadikeun teh tina saung nyaeta saungeuk saungkeun tidak nikmat nu sakedeung sia teh nah kudu dibejer-beaskeun sia tadi dinya harita teh dunya teh keur nyelong budahan batu teh beye jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina arti teu ya eta jarum sapotong eta jagat dijarumat jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina jorang teh oh naon teu sakitu ai bener ya la ilaha illallah kakareka harti sia teh mah ampun ya otak nepi ka kitu lain merek kulat-kulat deui otak teh matak diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur teh kitu yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge ieu mah diremus karek maca taun asa geus nepi pada jauh keneh a'udzubillahi minasyaitonir rajim pan kitu can nepi teteh can nepi ka mana kana amal pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu alif lam lagi alif lam li jinsi artina tuduh kana gawe buktikeun na gawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina tah mah harti wajib gaweuna kumaha carana nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh ya ka Allah nah make nyalindung ka Allah heuda nya dan nu kagunganna kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah kudageun teh kada rahmatna pitulungna nah apa nanya lindung naon itu sabab dari godaan setan yang terkutuk saan dikutuk setan kusaha ku Allah iraha nah setan meuni kata terusan kada kudu tamat atuh ulah ngabutut bangkong ilmu mah kudu nepi ka mata holangna atuh wah we di malang tak itu pak eueuh sia kudu tanggung jawab heeh aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh nu terkutuk setan kusaha dikutukna walau iraha baheula kumaha apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam kabeh sarujud ila angin malaikat nu hiji anu teu sujud saha ke malaikat musyarafah terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadina
gitu jadi bisa dikutukna walau baheula hari ayeuna nya dikutuk keneh usaha walau nah aya Allah dendam blok lain jadi apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munek-munek aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus ai setan menang saha menang Allah nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah musyrik ya kafir ya saya di podaran bae sebab jihad deui saya mah jawab apa ke nya keur dieu watir kuku patok sia berarti lamun kitu mah keterangan teh salah tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka heuh aing teh nyalindung kalau tidak goda setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha walau nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur ieu heuh tanu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-katana atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina bilang-bilang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akate ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge kumaha tuh Udin dagang bonteng Udin dagang bonteng dibeli ku ubro bontengna teh bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin henteu da Udin mah dagang tah kitu jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing meunang meuli di Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun nah da beri medagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk saha nu terkutuk teh setan ta eta ka setan deui naon eta blok aing sakit geus lieur teh dikadek ya ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk data sira banyakeun ku si ahli ingat godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing da hak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit cap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu tak aka manusia boga hak deui naon nyaahan degeuhan welasan asihan heueuh kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade puak-paok dihakan tak waka saha nu terkutuk teh nah jadi aing gini eta make nyalahkeun setan naon teh ieu jadi aing euy kudu katerembongan meuli yeuy nu mata kudu make polo ge kitu ngaji dabongan dibeuli da hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan paka eta nya ka nu jadi terkutuk teh
dari godaan setan yang terpuut numatak tagenya la ilaha illallah nuhun bala sawangsuna oh ya auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda hehehe nyindiran aing ah nu meh aing sok ka komplek apa ketiting di bumi asli udah ka komplek di mana nama dagang sayur kudu tamat euy ngaji teh pogo we ulah sumogol bahaya bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab teh sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang karek Sundana da bismillahi henteu bismillahu pana ya Allah ya ilahi ya Allahu geus lieur deui wae heueuh mun hitung-tungna teh kana gawe mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh butuh gawe heueuh aya nu maot pan lain aya nu maot wae sok hartina asyhadu Allah mulang ka Allah tak kitu kumaha prakna heueuh aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu tah salah teh lain kitu wae kumaha lamun aya nu ngabotong pasaran jauh innalillahi we teh nyaho pasaran medek diomean jadi asa ti Allah mulang ka Allah lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah tong tulus genti ulas asih tak eta migawe da mulus nu kitu sok lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mah can dicatet prakna nu silaka mah oh kicunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asileng kan ngadudungan ka dewek sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mungnya lain pilake karek ngalamun oge geus sirik ada dapat contoh kan bae atuh nya urang mah mung aing ibu sangsara nya ge sangsara mung disapirakeun betul cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja beli mobil dia bawa mobil tak boga dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo oh beunghar we beunghar pamajikan ada gelis kudu dipuji panonna hiji gelis apa gelis montong nyindiran tetangga dekat pamajikan opat cenah gelis opat pamajikan gelis saroleh alhamdulillah dawala teh jelema heurepakeun pusat bahan dieu tu ragap teu aya kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima
sagawe-gawe kuring didinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun ai baratkeun biasanya we dengeun nya dengeun sok titah kuring nagih hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teteh Pak lain di dongeng lain di kieu lain matur coba minangka sabab si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar ini dawala dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot dititah Init na dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe ngagupayan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelat si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala cekuk dawala diteungel ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung eueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Asih nah dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah lepas tina Rahman Rahim welasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu ud'u jadi ud'u didinya ulah bimana menta lamun aya ud'uni astabjil lakum tapi pengabdian sabab memeh wa iyyaka nasta'in ieu kana buduh heula pengabdian heula sok cing sasan sosok jadi lamun tidak dengki mah eta teh dengan nama setan paingan teu marang hati nu mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teh sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka si dawala cuma ngaji na sia teh apaan Asep Wawan Curug Canung beres aja Asep alah naon akang Gusti Prabu kula ka dieu ye leres jalana lah doh bahaya aduh pot pas gang ya musuh awas siap